Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Wilujeng tepang deui baraya sadayana sareng simkuring Abah Irwan di channel YouTube Abah Irwan. Pantang teras dulikeun karengse tartosna dina acara Oseng obrolan singkat engenge. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna Abah kasumpingan tamu di pangesa Bapak Ustadz Furqon di ieu tempat tartosna urang sami-sami memanfaatkan waktu saat sasikat-sikatna urang ngobrol sareng ayeuna. Aduh. Wilujeng Kang Kang Ustadz kumaha damang? Alhamdulillah sawangsungna Abah. Alhamdulillah pangestu. Aduh dina kasempatan ayeuna Abang ngaturkeun nuhun ya. Kang Ustadz Furqon tiasa sumping rurumpaheun ka studio Juru Imah. Boga punten da terang karesepna paupon mah terang antara sepen kopi jantan moal suguhan kopi kitu nya. Bagi da tos pareum komporna oge. Paupon sadeudeuten ayeuna naon kasibukan? Alhamdulillah painten kesibukan dina bidang naon wae banyak. Panginten dina bidang usaha atau dina bidang keagamaan anu dicipang ku paupon. Alhamdulillah painten Mbah ari teh kapresanten masyarakat di antawisna painten simkuring teh janten ketua DKM Masjid Asamsudin. Alhamdulillah. Kajebo Dadah di Palihan Selawi. Jalan Situ Gede Sukajaya. Upami waktu skamarisasi saum kumaha? Alhamdulillah painten Mbah nya sok sanaos painten teu sapertos biasa gitu. Saras tahun-tahun anu parantos kalangkung nya katinggal painten dina kegiatan dina sasi bulan Ramadan kamari painten upami tarawih mah berjalan tapi teu sesuai painten masyarakat teu sadayana nya. Dan di antawisna sapali aya nu di masjid painten sapali di bumi masing-masing. Jantan digelar salami Ramadan mah tarawih tetep aya. Jamaahna panginten teu sakumaha biasana. Lagi aya anu di bumi oge. Ayeuna saatos Kota Tasikmalaya khususna pangintennya new normal tos ngawitan deui aktivitas kegiatan di Masjid Manawi. Alhamdulillah painten kegiatan di Masjid Asamsudin kawasan alhamdulillah terus berjalan terus 2 minggu painten berjalan di kawasan terus di kawitan gitu Bang seperti biasa. Alhamdulillah dan mudah-mudahan dapat tas kahoyongnya kamari-kamari aya anu tengah gelar kegiatan di tempat peribadahan teh gitunya dina raraga ikhtiar oge mung palinten ayeuna tos kawitan deui ya mudah-mudahan sing aya dina kalancaran ya Pupon. Amin. Anu salajengna ye dina pamit tadi kan kegiatan keagamaan anu pancen Pak Upon ketua DKM sari dinten nah cari poe di masjid atanapi si dicari poe di jalan atanapi kantosan naon kenceng masjid atanapi atgaru pada murah kararesan painten Bang nya kenceng sok sanaos eta mah kedahna dicalikan wae bener. Nah kenceng kena dicalikan wae kumaha tah maksudna? Kararesan Bang di gantung jongket gitu rasa kacantenan anu luar biasa Bang. Namina biasa didongengkeun perkawis kenceng masjid cenah ieu teh. Namina masjid sisi jalan painten Bang. Seueur peryogi teh anu kumaha anu kapasitas masjid teh painten sanes anu bade ibadah wae anu bade niat jahat oge painten aya alhamdulillah sararesna kararesan nya simkuring dan bisa aya pengurus painten telepon pokon kararesan sana di masjid aya katinggal jongket ngagantung sudah abi teh percaya res mun diuning antara res bahkan tinggal jongket ngagantung tilas nyokel kenceng gitu tos kabuka eta
alhamdulillah painten da karesan kuncina ganda itu karesan anu waktu sarita mah teh buka mung lapor permayan aya eta mah teu tiasa bageunya aduh beuteun kira kusung adoana eta teh anu ngabongkat kenceleng teh nya dugi ngagantung bageunya kulingis saterapi kunaon eta kulingis Pak kulingis Eta pengalaman anu luar biasa gitu dina masalah perkencelengan. Aduh ya Allah. Padahal mah cobi wawartosna ka ketua DKM. Pak, itu abi pada nyok keceng masjid gitu benernya. Insyaallah dilaporkeun. Aduh Gusti. Saatos aya masjid gana mah paten aman. Alhamdulillah. Memang satu acana sering kitu kabobolan eta kenceleng masjid. Wah, upami di eta mah painten terus berkali-kali. Terus dugi ka ku anjeunna teu kenging dibebutkeun kana tembokna Pak. Dibebusi kenceleng teh. Masyaallah. Harasa mun alhamdulillah ina painten kenceleng terus direnovasi didamel beusi. Mohon yang diange kunci ganda. Ya alhamdulillah. Ya oge daina teh nya katinggal uangna terkumpul lah. Biasana sasireun sabeuneureun mah kanggo operasional di masjid. Untuk para pengurus DKM jantan contoh nama dina sanes wae mobil atana pi motor anu ngagaduan kunci gandanya kenceleng ogen kunci ganda aya nama aduh masalah aya teh kan pagi kan di sisi jalannya masjidna di sageneungeun tadi cerita-cerita tentang kenceleng aya di teh cerita-cerita anu aneh gitu deh kumaha macam sisi jalan cerita anu aneh kalintang rupi-rupinya bahkan anu kantos kaicalan artos masana kumaha tah jantan-jantan upami aya konfirmasi mah painten ka pengurus na intina painten anjeunna barang anu berhargana otomatis painten diamankeun di keluaran memang aya konfirmasi nya anjeunna tos kajantenan neme laporan kaicalan sabaraha eta laporan ka ketua DKM artos eta teh kalintang gitu ageung pisan penting di kasalahan juta 8 juta sareng HP kunci motor surah anjeunna teh eta teh jamaah anu ngadoan salat di dinya atanapi jamaah anu memang menuju istirahat atapi menuju kumaha teh calana karesan anjeunna bade uwih teuing sunat kaunian nya sok katinggal aya kitu ngiring ke jamaah dina waktu sarita anjeunna ngiring painten ngiring bobo lelah surna perjalanan rineh lah sebenarnya rineh di kaboboan da terjantan painten kejantanan kita bapak itu alhamdulillah kita oke paketan kanggo anu musafir anu jadi perjalanan istirahat di masjid anu katenan di sisi jana emang karaos ku amogen anu sakapun suka kata-katanya bokon anu di peladan teh masih heula ye kanggo rineh sakedapan sakerejep mah gitunya tadi dia paketan periode kawaspadaan urang sadayana da katakan urang tibra bobo mah barang-barang rakyat kena enggal diamankeun aya di teu bokon manawi anu kajadian aheng tah salami jantan ketua DKM di masjid anu sisi jalan teh dugi ka aya Pak sebenarnya ai manawi teh jalmi hidang gitu itu dina waktu Jumatan terus anjeunna orang lain makan Jumatan gitu anjeunna leubat ka masjid da masjid urang mah eta mah teh diamal Jumatan itu karasan aya dasar kelas jaminya anjeunna di masjid eta janten mencet tombol speaker gitu pengumuman ke warga aya sabras gitu Pak pengumuman sabras kumaha sama dekat kuping nya di antawisna painten anjeunna semacam pidato macacang gitu nya masyaallah batur kerja rumahan anjeunna ya aya masjid anu kosong kumaca ngasalah ngacacang nyalila gitu nya untung teh hideung dalam hideung mah aduh Gusti Agung pasti digerebuk teh eta nya ada rupi-rupi paketnya pami kajantanan pami kajantan pengurus karena masjid aya di si jalan nantos ka alaman oge pengen ku pengurus DKM anu karasan masjidna aya di sisi jalan ayeuna pokon
dina kegiatan pangaosan anu sok rutin digelar di Masjid Asamsudin teh dina waktu siraha wae. Ya karasan alhamdulillah di Masjid Asamsudin terutama paintan anu rutin dan digelar saminggu sekali Pak. Ya alhamdulillah tahunan ya paintan hari besar Islam terus Maulid Nabi Rojab painten alhamdulillah berjalan lancar gitu. Ya, alhamdulillah warga sadayana dukung sepenuhnya Pak gitu. Alhamdulillah. Gaduh rencana teh kanggo ngamamurkeun masjid supados aya peningkatan kapayunan. Alhamdulillah itu Pak. Kuring ngagaduhan rencana terutama dina sesi kepengurusan kemudian ada di barukeun painten. Aya agenda pembaruan pengurus. Terus intina painten ulah janten fitnah cenah pengurus teh eta wae. Buat cenah kumaha arah janten teh sapados masyarakat kahiji painten merasa memiliki, komunitas merasa memiliki tangtos biasa ngamakmurkeun anak eta anak masjid. Ajak pangintennya masyarakat mudah-mudahan teu sangiring Cikibung tidak kepengurusan. Edah pamitos sasarangan masyarakat sabilulungan urang sasarangan katuna ieu kanggo bidang keagamaan. Terakhir paukan biasa panginten ngadugikeun ajak ka warga masyarakat anu aya di sabeureun Masjid Asamsudin tadi saperti tiasa langkung ngarojatkeun tiasa langkung ngamakmurkeun masjid. Mangga diaturan paukan. Ya assalamualaikum painten ka warga wilayah wabil khusus painten ka RW 017 Sukajaya terutama ka masyarakat anu ngaros painten merasa memiliki Masjid Asamsudin wabil khusus painten muslimin muslimat. Hayu urang sasarangan sareng sim kuring kangge ngabajengkeun wilayah urang terutama Masjid Asamsudin dan segala rupi painten tanpa dukungan di warga masyarakat upami sim kuring berjalan dari biasa painten aduh ajakan anu kali tanah saena sas ngajakna naon tapi ngajak ibadah ngajak ngamakmurkeun masjid mangki jalmi anu tiasa ngamakmurkeun masjid tangtos baris dimakmurkeun ku Allah Subhanahu wa taala jaga di pada masa. Atur nuhun paukan kana waktosna kana naon nama teh pengalaman salami ngurus Masjid Asamsudin. Mudah-mudahan paukan sih ayeuna kasehatan. Amin. Biasa teras ngajak warga oge masyarakat sadayana langkung ngaronjatkeun ngamamurkeun masjid. Amin. Baraya sadayana rubina sakitu anu tiasa kasanggakeun dina waktos ayeuna. Obrolan singkat mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Tanpa sabilulungan moal ngahasilkeun hiji makna anu kalintang edana. Tapi ku sabilulungan perkara anu hese tantos bakal gampil ku urang diraina. Atur nuhun kana pratosanana insyaallah tepang deui dina acara Oseng obrolan singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.